intina mah bangun adab. Aya dalilna inna min khiyarikum ahsanakum ahlaqo, pang alusna ti diri aranjeun kabeh jalma nu sae adabna. Dah matak di urang mah eueuh sumber daya manusia sabenerna mah adi di urang mah sumber daya alam diheulakeun, sumber daya manusia dipaneurikeun. Kuduna mah SDM heula kakarek SDA, ari urang mah SDA heula sumber daya alam pajangkung-jangkung, sumber daya manusia ahlakna dipaneurikeun. Paingan bangunan jangkung nu ngeusianana teu masantren da madogan duit rakyat. Sabab nu eusina teu pernah ngaji ilmu agama. Tong borong-borong nusok ngaji, anu tara ngaji nusok ngaji ge asup partai mah anger ngirung nyebut haram ge jadi harum. Goreng anger aja nggak asup partai mah ngawulang sia teh. Betul. Halo guys. Halo. Negara urang teh beunghar tapi loba kene jalma miskin nu ngadaharan nasi tina tong sampah. Betul. Loba jalma nu kalapar. Hutang Indonesia ge beuki lob. Bulan Mei 2025 bulan Mei abi macana berita hutang Indonesia teh 7.114 triliun. Mun dibelikeun kana seblak ceuk. Muncrut tah salam dunia. Halo. Cenah hukum teh kudu tegak. Nini natipiwan maling sampo di penjara nepi ka sidang ke mahal-mahal duit, tapi pejabat nu maling duit rakyat aya keneh nu bisa seuri. Ya hukum teh kudu tegak, punten ulah berat sabeula. Jadi urang mah kieu ya loba aturan diamakeun teu, pos rona dibadagan, jadwal rona diterapkeun, caritana rek ngajaga kampung nepi ka kokol ditakol ungah peuting. Ari pas kepeutingnakeun lauk jaer nu RT beak kudu ngarona. Goblok cek aing mah. Tah nu goreng teh aya deui tah nu jiga teu goreng padahal goreng naon teh nu kartun doma teh naon? Sound the ship. Ulah melong sound the ship pego budak teh. Sabab sound the ship teh ngomong. Paling sorana sound the ship hiji. Dua. Tilu be. Eta tara kurang titil eta. Be da budak teh umur 6 tahun teh bisa ngomong kayak gitu aja. Jang ka masjid. Mau bere duit bejakeun ka bapa maneh dina dicarekan teh dina tuyun malamun sare teh nyikat gigi hareup saya teh dia cium teh ku salaki teh mun seungit ieu marek sare da kalangakan seblak dicium teh cikurna huntu make baju ece kumaha dina tuyun penjelasan Syekh Al Ilham kamari kudu seksi hareupeun salaki teh malam Jumat teh sambut suami dengan senyuman bahagia kudu make baju nu jiga puring sangu geuning nu carang samat kieu keun bae beuteung busekel apa ka dieu tenenene hareupeun cuman salaki teh balik salat isya teh mama kumetap neulem ieu mah hareupeun salaki sia teh bakal mau sisir kerepek dipake. Mama gawat bapak geus buka calakela kuar can turun kabeh sia teh. Dagoan we sia teh calana deui. Laras tuh. Da aya panu kitu. Mah di mana? Di bumi, Pak. Ai duit nu kamari anu 5 juta. Ka mana? Pakan seep. Saminggu seep ya urang mah 1 juta teh sabulan rokok jeung sarupa dahar. Ari main dipake naon dia aing teh bangsa teh gara-gara mana teh kan mitoha maneh ngomongkeun pacarkeun aing sok siapa pi omongan wae adi maneh lanceuk maneh ngomongkeun pacarkeun aing teh bere duit. Aing mah teu hayang sabenerna mah hirup kieu teh. Ngan sia sok meakan duit aing teh korban gara-gara maneh. Tiba lagi rumah tangga teh anggar teh aing teh diomongkeun anak maneh begang gara-gara sia. Geus teu hayang aing rumah tangga kieu teh. Aing tiba lagi pi omongan wae. Aing teu hayang sabenerna harapan maneh. Tetangga teh ngomong pacarkeun aing teh salingkuh pada beak duit ku sia geus ku aing mah ceraikeun. Wah as pamajikanana bedegong soal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jeyam teu make kutang, nu ngajawab salam sing kabayar hutang. Sabab urang teh hirup loba bayar, komo ibu-ibu. Da ibu-ibu mah tukang ngaji nganyuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma badu ngarah tereh daramang sadayana heula teh can bener ngarenghap teh. Abi tos niat bade tanginas ka dieu, supir nu sok biasa nyupiran ramana pupus nemeh ngadadak tebu tilu. Jalan ka dieu da orang sodong, Rois tahun kamari nama tos teh janten Rois. Ngalawan ka asa deukeut da jalan ka dieu teh jauh da nguriling pisan gitu. Mudah-mudahan we sing ditampi iman Islamna. Tak kita can mani, wani diriungkeun can mani di telepon. Tapi sakitu nama masyarakat biasanya sok rada geumpeur nelponan, santai we, pak teh aya qosidah gagantina. Nyampak teh geus ka bagian Magadir. Tah Magadir teh di manaan ku Kang Haji Maki mah teh hartina teh ceker me eta teh. Halo guys. Ieu teh encan muludan mencan ieu teh. Hiji abdi yakin nu hadir ka ieu tempat teh jalmi ahli ibadah sadayana. Da teu pantes sok cek dohir dalam ursa kieu mah badag, tapi anggeun nu resepen ngaji masa kieu. Berarti loba keneh nu teu elingna. Laras teu? Nu maksakeun wengi ayeuna ieu teh insyaallah bakal dicatet kasaeanana. Katingali ieu jamaah teh kompak, hempak, serempak ka pangaosan. Nu sila aya. Nu barang gayem cau muli tu aya. Sok tuluykeun. Nu hulang-hulang tuh aya. Yakin nu kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling tengah peuting di leuweung. Nu kitu mah jiga sero ece. Setan mah teu kadeuleu sia teh. Alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panonton cuaca rada tir, tapi biasana calik di pangaosan mah sok gede hidayah ti Allah subhanahu. Itunya kunaon hitut. Atuh aing teh ti pamayang teh mau bekok gitu. Wios bahasana rada kasar saeutik. Ti laut urang mah jeung Roro Kidul teh kapi uwa. Jeung Putri Duyung mah kahalangan salanceuk teh. Beda inung. Ngomong Sunda we da Tasik meusing di kota ge Sunda. Ngan pernah nyobaan di Brebes cek panitia mah bae Sunda, da panitiana orang Tasik. Manehna mungkin di Brebes urang teh ngomong Sunda ngan hese mustami teh dibawana. Ai pak teh bahasa Jawa kabeh. Era we atuh aing teh. Padahal urang ge aing ngapalkeun mah bisa bahasa Indonesia. Da jang naon ngomong Indonesia ge ari ngacaprak mah kos nu bobogohan geuning. Sayang bebeb kalau makan hati-hati nanti kabeureuyan ku cucuk ieu. Sok aya nu kitu bobogohan teh. Kamu ngagetin aku kan jadi ngarencod. Dede itu celana kamu Angsrodin. Aku cari kamu dari tadi sampai kutu tangko teteh.
Matak sing bangga jadi orang Sun. Pang simpelna bahasa Inggris mah panjang. Bahasa Inggris mah every day I have no money. Setiap hari aku tidak punya uang. Bahasa Sunda mah sakata balangsak. Silent without doing anything, berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Orang Sunda mah sakata ngajedog. Sing bangga jadi orang Sun. Kudu apal makna agama teh. Ulah nepikeun ka ari kana ngaji mah hese apalna da kana lagu mah pantere leres teu. Siapa yang tahu, siapa yang korban ya teh tah, korban. Kau di sana, aku di seberangmu, cerita kita sulit. Apal ini kayak cerna. Halo guys, doa nu paling utama ya Allah abdi teh ye sing merdeka tina musibah jeung balai, amin. Da urang ge anger sieun ku musibah mah tukang mabok dibere gempa meluncat biasa astagfirullahaladzim beres we gempana da teh eling deui eta mah lain dikir soak. Halo guys, ya, urang mah boga cita-cita ngadua hoyong merdeka ya Allah abi teh tina musibah tina kasusah, tapi tong salah jelema menang kasusah teh jadi eling leres teu. Sok bu kerjag-jag mah urang teh dikir teh jarang dibere we nyeri huntu da ngadak wiridan sabeuting. Allah nyeri piraku kudu nyeri huntu heula sia teh yang eling teh leres teh eta teh merdeka jelema kitu teh. Halo guys, nu loba duit jeung nu loba hutang beda elingna. Nu loba duit mah ngaduana ge bari cengir da seuri atuh da geus nyampak duitna. Ya Allah barokahkeun abi, sehatkeun abi, heup geus we. Coba sok mun boga kasusah mah da eling teh namaan. Gusti anjing teh bagian babayar ka kosipa. Can Bang Emok jam 8 kirang 70 deui Gusti. Jika nu keur salat teh alam nasroh kasodrok nyaona beungeut Bang Emok. Jika nu bibir mah inna sholati wa nusuki nyaon nyeri ati salaki kagoda ku si tati. Eling setelin cengir. Halo guys. Sok lamun urang pusatna mikir kadinya bener nu paling penting mah hayang merdeka tina musibah, tapi tong salah musibah teh nguatkeun keimanan jeung katak alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Geus aya ti dituna. Dua, urang teh hoyong merdeka tina kapakiran, amin. Sabab ternyata jelas ku pakir teh kadang jelema loba anu kapir kene ye. Urang mah intina hayang bahagia hayang merdeka mah tong iri kana nikmat batur leres teu. Da rezeki mah moal pahili nu sok pahili mah cenah capit bener teu. Ulah ieu mah tinggal bawana batu masih teh geus kabeuli enme kari aya Supra X teh betul geus kabeuli HP teh BlackBerry ari aya Black Bagong sia mah bahagia moal. Sabab ukuran rezeki urang jeung batur teh bed. Ya punten bade tumaros terang cak-cak teu sok cak-cak bisa ngapung teu, tapi rezeki nama nu ngararap reungit rametuk da teu beukeun seblak dianterkeun cak-cak teh ku Allah. Cak-cak ditanggung jawab komo urang nu diudag urang mah tinggal barokahna. Mana jelema nu teu barokah rezekina teh mun usaha sapoe jebut nepikeun ka peuting eueuh salat 5 waktu maka eta rezekina teh teu barokah. Agus sia teh dengekeun paribasa di Cikurubuk teh langganan aing mah jutaan. Paribasa langganan teh cek Mang Maman aing mah ratusan juta. Eueuh salatan dibikeun ka pamajikan teh teu barokah Imas eta teh. Matak sing sedih salaki beunghar tapi teu daek sol. Moal runtuh itu panggung ya. Halo guys.
Allah tingalikeun tapakuran urang mah geus ditanggung jawab sagala rupana. Tukang tani kudu bebelokan, oh berarti orang kudu jadi tukang tani. Tukang dagang kudu nungguan dagangan, oh berarti orang kudu jadi tukang dagang. Tong boron kitu nu nungguan WC di pom kudu nungguan tai batur pan. Cek budak teh Pak abi teh sekolah agama kirang iuran 30.000 deui atukeun artos kelajang dinten ayeuna teh can aya nu ngising. Doakeun ku ujang mudah-mudahan seueur nu muncrut. KBG boga nasib masing mah kunon ibu terjadi abi dan meren cantalin waktuna leres teh sok ibu ngobrol kos abi 5 menit tadi dia meren menyising KB boga nasib masing mah geuning ustad bisa lain ku karena abi dimampukeun ku da bisa jelema teh bisa ngomong atuh ustad pernah di Banten sekali orang huruyan prak nah saparanas awak teh tuh bisa ngomong pak teh loba dukunan di dinya ngalah di dia mah balager atuh datang langsung disuguhan atuh di ditu mah wah ajengan teh berat mata emang amplopna mah barada gitu teh tapi da ai ripu anggernya ngarepan dukun karaneh mah ternyata pas ditanya teh nu ngujina teh ajengan kene ajengan da ayeuna mah kade loba dukun bertopeng ajengan nu sok ngajualan hodam geuning tong percaya sih tahu cenah wong itung sia hodam maneh belah mana oh belah kenca berarti maneh mah cenah hodamna kuntilanak racing heg percaya gebloh boloho bodoh jelema mata kurang sadayana hadir di tempat merdekakeun diri ya Allah abdi mah hoyong gaduh akhlak anu sae sabab jelema nun gaduh alak sae cicing di mana wae ge bakal merdeka aman tentrem damai amin. Geus we urang mamapai eta Indonesia tan minuan era aing tanah airku tanah tumpah darahku jeng jreng di sana aku berdiri tong neuleuh ka dieu atuh ka dieu molongna jadi pandu ibuku jeng jreng Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Hop, tong heureuy wae urang ngaji. Ternyata di antara kunci merdeka teh bangun jiwa, bangun badan, bangun heula akhlak kakarek ngadangdanan awak urang mati balik awak heula didangdanan engke akhlak mah paneuri ari beheung alus katingalina teh beungeut glowing ari beheung hideung aya jelema teh aya di dieu nu keur ngaji ditiung beres ngaji mah teu ditiung aya jelema teh na kursi halo temerdeka dijajah sarua jeung ngajual orat sia kalalaki canggih si unyil mah urang heureuna tadi seurina telat maneh mah naon nu tadi cenah teraskeun ieu teh teraskeun intina mah bangun adab aya dalilna inna min khiyarikum ahsanakum ahlaqo pangalusna ti diri aranjeun kabeh jalma nu sae adabna dah matak di urang mah eueuh sumber daya manusia sabenerna mah adi di urang mah sumber daya alam diheulakeun sumber daya manusia dipaneurikeun kuduna mah SDM heula kakarek SDA ari urang mah SDA heula sumber daya alam pajangkung-jangkung sumber daya manusia ahlakna dipaneurikeun paingan bangunan jangkung nu ngeusianana teu masantren da madogan duit rakyat sabab nu eusina teu pernah ngaji ilmu agama tong borong-borong nusok ngaji anu tara ngaji nusok ngaji ge asup partai mah anger ngirung nyebut haram ge jadi harum goreng anger aja nggak asup partai mengawulang sia teh betul halo guys ripu cacakan nu masantren ge cang tatu bener jadi DPR teh komun teu masantren
Sia teh mari ngagentian urut kampanye. Halo guys, lamun ayeuna sumber daya manusia dipanerikeun da kudu aya bawaeun yang ngaji teh. Urang bakal kalaparan di negara sorang mana? Iya, sok wang buktikeun. Indonesia teh kurang kumaha? Urang Arab al Indonesia kit'atun minal jannah. Indonesia diibaratkan seperti sepotong surga dibandingkan jeung negara manena tandus, padang pasir, bebatuan, panas. Tapi geuning gunaon panas ge tandus beunghar keneh Mekah daripada urang. Kuduna mah nu beunghar teh urang sabapepelakan babarijan. Laras teu? Di Mekah mah panas, di urang mah mun hayang ngarokok kudu make gasolin. Di Mekah mah kubakat panas-panasna, mun hayang ngarokok eta kudu make gasolin. Tohelkeun we rokok kana batu, potong eta teh. Ya, Indonesia teh negara beung. Cek Gusmus kumaha? Iklimna tropis, di bawah garis khatulistiwa. Oh mau pelajaran sekolah setik. Curah hujanna lebat. Indonesia, orang bilang tanah kita tongkat kayu dan batu. Di Bogor penambangan emas terbesar. Freeport Papua nu dibikeun ka batur saware nu urang eta teh leres teu kadeteksi loba emasan di Indonesia. Kan pas ka Jawa emas teh kadeteksi da emasna leulempangan. Mas Tarno, Mas Sumanto, Mas Joko. Halo, negara urang teh beunghar tapi loba kene jalma miskin nu ngadaharan nasi tina tong sampah. Betul, loba jalma nu kalapar. Hutang Indonesia ge beuki lob. Bulan Mei 2025 bulan Mei abi macana berita hutang Indonesia teh 7.114 triliun. Mun dibelikeun kana seblak ceuk muncrut tah salam dunia. Halo. Cenah hukum teh kudu tegak. Nini na tipiwan maling sampe di penjara. Nepi ka sidang ka mahal-mahal duit. Tapi pejabat nu maling duit rakyat aya keneh nu bisa seuri. Ya, hukum teh kudu tegak. Punten ulah berat sabelah. Jadi urang mah kieu ya, loba aturan diamakeun teu. Pos rona dibadagan, jadwal rona diterapkeun, caritana rek ngajaga kampung, nepi ka kokol ditakol, ungah peuting. Ari pas kapeutingnakeun lauk cair nu RT beak ku nu ngarona. Goblok cek aing mah. Si eta nu nyieun aturan, si eta nu ngalanggar. Betul? Tah tempatna teh eueuh deui. Tempat baragi membangun sumber daya manusia teh majelis taklim, pangaosan, pasan, mun tilu ieu dijauhan. Majelis taklim tara adatang, pangaosan nu umum tara. Nya kitu deui, masantren budak teh teu sarua jeung ngajajah diri sorangan. Da buktina loba budak anu kuliah budak nepi ka boga ijazah. Geuning gawena mah lain anu ilmu nu bawa ti sakola. Laras teu? Makana tong ninggalkeun ilmu agam. Budak teh ulah sakola wungkul hayang merdeka mah pasantren. Ari kana sakola bebeakan mah abi teh kumaha teh 1 juta uang pangkal teu mayar. Nu bener jang uang jual ayeuna mah gelang eman sok dipake kerining-kerining pangajian. Mah abi teh wisuda di Uncil 10 juta deui lamun teu mayar. Abi wisuda engke kala tahun 2030 abi teh mah. Geus ayeuna uang jual kebun emak nu di kampung maneh ame wisuda. Pertanyaan abi aya teh jelema nu ngajual kebun jang mayar iuran ngaji pada magrib ngaji aya teu? Eueuh da teu kudu ngajual kebun 10.000 eta teh pira ge. Tapi ajengan diomongkeun. Cak ajengan teh jang ngahutang 3 bulan 30 wartoskeun ka mama jeung ka bapa. Pak abi kumaha boga hutang ci guru ngaji da dibuka jendela pi duit sia teh ajengan teh. Hayu mentan iuran sing ikhlas ngamakeun ilmu mah ari listrik jurig moal dibayar. Cek aing mah kolot belegug nu kitu teh. Ari sakola jang pitayeun bebeakan, jang ngaji budak banda magrib geus sese. Sedengkeun SMP SMA teh di abi geus eueuh nu ngaji duh ka di dieu. Sarua goblogna tuh. Padahal ngadidik budak teh yo meh merdeka kampung ieu lain kur hiburan ukur. Inget ngaji teh yang ngawuruk ngaji lain kawajiban ajengan, kawajiban kol. Kulantaran kolot sibuk neangan duit eueuh waktu jang ngajar bud. Kulantaran eueuh waktu jang ngajar budak teh dititipkeun ka us.
kulantaran ustad ketitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan balikan di sing tarik mereka dengeun jadi ngadidik budak teh kewajiban kolot sibuk neangan duit sabab waktu jang ngajar bud kulantaran waktu jang ngajar budak-budak dititipkeun ka ustad ketitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan bayar ontohon sih teh dari siapa karena sekolah era mau hutang teh iuran teh uang pangkal ari kana pengajian mah diengke-engke naudzubillahi min wajar ye kunaon budak ayeuna nu hancur harga dirina eueuh didikan agama mun budak punten tong ngomen ka abi sing narimakeun nu keureuneuh ti heula budak lain salah anak salah kolot betul tuh kunaon budak tengah peuting maka dikencarkeun atuh cicing didik kunaon terido sia jam 7 ka pasar malam komo ka CFD mah isuk-isuk jeung lalaki nu lain murim terido bapak mah ulah ieu mah jang bade ka mana bade ngeta pun anak nyanak martabaknya oh sarua goblokna jeung kolotna wajar we panonna alus irung alus ditempoti hareup digigir aya nu geulis aya kapan diasaan ku batur mah jadi tobrut eta teh ngan hanjakal pisan kalakuan tong kaing atuh nyebut setan sih gunta ganti jalu teu sirikna hoyong kadumurang kali kitu naon bedana jeung jablay atuh didik budak teh teu mampu pasantren ke tuluykeun nah kuna anu geulis ka dieu melongna tong kana bujur aing aing mah ngamusikan ya mah nah kuna anu bangor jika ngerasa asa aing asa gok edan semuanya bisa kasasaha tungtungna wajar we isuk-isuk di akadan sore geus utah-utahan wajar we Sabtu geus buru mantu Minggu ngajuru salah kolot didikan agama semuanya kulit kelir koneng asih huntun kagok stres bibir berem-berem panon coklat semuanya ngana atubat asih keblek hirupna cepat ngajengkang ulah bangga bisa gonta ganti jalu ngomojeng asik sia cepat ngajengkang itu tapi batur seuri aya kene nu kieu bieu belah tengah aya di tengah pokona jelema batur mah seuri ieu mah moal sakedeung deui nu kitu mah istirahat lah capek ripuhnya sarili tadi dia mah tapi dalam teu kieu marah rantong nya kitu aku do aya we nu rada edan saeutik cai herang we nu murah ayeuna da teu kabedag cai susu mah saep ku dangdutan gitu da matak diterakhirkeun ge ajengan ke kandanana ge panyesaan apal aya panitia teh belah katuhu kon teras hayang merdeka teh jadi bener aya ti rasulna utamakeun adab jelema teh tong jauh tina pendidikan agama kumatan budak abi mama santri dengan jauh teh pokona biaya pada maghrib bikeun ka ajengan sina ngaji sapinah eta teh mah santren leres teu oh budak ayeuna mah pan ngalawan ning ieu naon a ieu i da melong banget i a ieu neng nu titikna dihanap naon na nu dihanap da melong banget kamu nanya kamu bertanya-tanya kasih tahu enggak pan aing teh nanya kasih ya sih teh hei tong lulumpatan kadia mancat Quran dan mau budak teh ajojing ala hancur mata abi mah yeuh jujur cek abi mah pendapat abi sendiri panghese na ngadidik budak teh lain budak SMP ti PAUD depi ka SD mata tong sok nyapirakeun guru PAUD era teh leuwih hese pernah
umroh pun biang pun bapak cenah TK lah babari budak leutik menyobaan da mung deui keur mancat teh daek cicing coba inungna nganterkeun aya dicarekan era can budak teh muter juga blender kata mah ngising hari teu diomehan da cekolot teh ustad teh omeh ini da aing teh geuleuh tai batur teh cokot we selang ku aing teh sebrotkeun kana bujuna budak teh isuk teh sakola tipes ngadidik budak teh hes atuh hok belajar tajwid ayeuna teh banyak yang gagal tapi joget TikTok banyak yang hafal leres teu main game online jago maca sapinah poloho leres teu oh berarti apa nyangkana teh aing teh muriang gitu syukur iya mah apalagi muriang sia teh rasaan pasti no agung nyangkat aing teu waras ulah margi kitu urang nenen heula sakedap teu meunang cai susu kajengan mah nenen nah aya kelebihan cai nenen nu di aya istri hiji teu pernah basi nu kadua teu kudu isi ulang tilu cocok di segala umur lanjut atau riwayat lah era atau riwayat serius lanjut itu lanjut bener gening eta konsepna teh tong sok nyaliwurakeun komo ayeuna budak dibere HP teh urang teh kieu bu salah ibu teh mun kieu teh jeung bapak teh kana HP wae da urang na boga HP atuh ulah kok fanatik jadi jelema teh kuduna kumaha bikeun HP ngan kudu aya waktuna da jang budak mah main game online meureun nya atau main anu offline eta teh unggal poe ting maripu da gadang budak loba nu teu sakola isukna sabab peutingna mabar nepikeun ka subuh leres teu Allah eta teh PR kuduna mah kudu aya sweeping RT papayan tiap kampung saha nu masih nyileuk keneh engke pandruk sakomo isuk mah full day sekul panepi ka jumaah teh kan ieu teh PR jang urang ye tong diantep Allah karim dibere HP da kala goplah musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status gunung bitu da si eta bakal dipio hai guys galunggung bucat guys karasa oyagna gempa kalah nyieun status WA aya gempa dari status ke eta mah euy dunia goyang dumang euy dibere HP teh sia kala doraka betul naudzubillahi min leuwih apal keneh nu teu manfaat daripada anu manfaat gara-gara sebotol ieu teh korban waktuku kecil aku gak tahu yang korban tah teh Allah eta tomor budak leutik sagede kieu apal keneh kana lagu tak pernah ucap hello melambai hawi apal nu kitu mah halo guys aduh abang bukan maksudku ngalikeun masalah statue bukan berarti jual mahal dikit kan coba kasih epornya kalau memang cocok semuanya statue eling siate eling halo konan ustad apal diapalkeun jang pidato sarua goblok naon teraskeun ya hancur ayeuna teh komo ayeuna mah di Cipatujah mah pan pendangkalan akidah semakin merajalela ayeuna mah hayang beunghar teh pan lain pajengan abi gaduh 2 juta hoyong syukuran jeung masyarakat mudah-mudahan usaha lancar geus teu usum ayeuna mah ini kadukun teh angan dukun cenah nu sakti menyan sakede ul ucing cek dukun teh bade naon ka dieu eta padukun abi teh kumaha nya teh budak teh payu wae geus umur 30 tahun uang hitung cenah jodohna budak lahir poe naon poe Rebo Rebo mah tong kawin ka Sabtu sabab Rebo wadal hayam Sabtu wadal careuh beak hayam ku car goblok dia cenah uang hitung kok hayang naon di mana teh hayang beunghar cenah kupingkeun deul atuh pan imah dukun teh kan kokoro
bulu kukus ngapungkas lumur kalur kasang batara sang batara bajam rong kalapetong basura jiga kuya bah jabri jiga jurig be cecekna di handap hiji nu ngageudeuna liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet meureun nu dina liang bujur tai meureun ai kasih maku momong datang aing mau ti tajong aing seri mangabah nyakeun cai sprite cai Coca-Cola cai pantamung aing lage disugan lage susu tipes susu gue butut kieu mah hancur jeung panggungna ya teraskeun ya teh tinggal di lahangan nih mah amis segera teras aya ibu-ibu ya juga kieu heula sok ibu teraskeun geuningan eta nu dipikasieun teh nu matak teh merdeka teh mun jelema teu boga adab goreng akhlak mah abi ngobrol sareng wargi Pak Ustad Dr. Wawan SMK 2 aya namanya SMK 1 cenah eta pas ngajawab sebenarnya cenah ieu akhlak teh dipake ku kafir daripada ku urang contoh kieu we anadopatu minal iman kebersihan sebagian dari iman orang Jepang teh pan mayoritas teh ieu jelema kafir unggul tapi mun buang sampah teh sembah urang nu geus apal dalilna boro lung laras teh sabarana mah ya urang mah agama Islam aturan teu dipake batur nu lain agama Islam diparake aturan Islam teh seperti kieu bari nangtung pan dina Islam mah teu meunang eta teh mun kieu ka lalaki da awe mah mungkin atuh seperti kun cek komo teu meunang dina Islam eta teh termasuk suul adab ari istri mah mungkin pasti cingogo kan beda-beda ciki teh anu parawan mah atuh kris mun geus boga budak dua kitu mah kesewak komo geus nini kitu mah bulok bok meureun aing geus teu ngarekam sia teh nah jadi ancur kieu ngaji teh tera tuh geus tong ke badag teuing cenah liang lanjut ya teh lanjut oh ayeuna geus resep ieu teh tos mulut bade mulutnya ieu teh komo enjing nu luar biasa enjing mah pangresa mubaligna 4 korina 11 di Bandung Barat tuh enjing teh Abi Jose Ustad Nopal Ustad Boboko disebutna teh Kidalang 4 ngan guluwih parah etana 11 korina di antawisna Samsuri Ustad Fikri 4 kori interna sesana mah anu genep nama eta mah teu warau urang ge ting sing sehat abi nami muawih 5 dinten engke nyokot baju deui teh balik di Pangandaran ayeuna teh di dieu Bandung Subang Pangandaran kakarek nyokot di baju mata geus moal 5 baju ieu teh doakeun abina sing sehat amin anom kene bu abi 31 tahun eta teh anom kene ngan nikah usia 22 tahun da baheula teh sieun kabeakeun awewe amung kanu goreng mah era parasmanan mawana kan lanjut ya teh 2 hayang merdeka mah 1 utamakeun sumber daya manusia 2 awas tong nyapirakeun ilmu sakola kumaha ulah tong disapira puntennya ya aya ajengan nu rada kontra masuk ya lah teu kudu sakola yang penting mah masantren da di akhirat mah moal ditanya hiji tamah hiji salah cek abi mah ngomong gitu teh da ajengan teh bisa ngitung teh ti sakola laras teh kuduna kieu ya sakola penting masantren wajib barang sakola masantren lamun ibadahna masagi merdeka ari kitu aya nu dijajah ku dijajah ku HP umur 17 tahun aya kene nu teu bener salat contoh we kieu ya Sami Allahu liman hamidah kapan ngayunkeun leungeun teh lamun usik leuwih ti 3 kali salatna teh bat 1 2 3 4 kudu nama kieu we geus Sami Allahu liman hamidah nah mah kudu gituan geus aki-aki jeung incuna Jumatan da heureuy di tukang cicing sia teh urang di tukang nana ya Allah aki-aki kieu akina geus goblok komo incuna pendidikan agama teh penting Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodo bodoh maripu ibu kos aya jelema bodoh kieu yo cek aing mah nu bener teh tarawih teh 11 jeung witir cek nu jadi 2 3 jeung witir dan nu pinter mah teu kudu debat amalkeun we
dan nu 11 aya dalilna, nu 23 jeung witir aya dalilna, nu bodoh mah nu taraweh. Bener teu? Tong sok debat. Abi pernah teu taraweh 11? Pernah abi mah. Walaupun nu ngapoe mah 20 taraweh, 3 witir, 2 tilu lah. Di lemur mah abi kabiasana. Ngan pas ka daerah Wanaraja Masjid Agung eta teh 11 susuratanana paranyang. Sarua we cek urang mah. Anu 2 tilu lila nu 11 nu beleguh mah nu sok ngomen. Laras teu? Cek aing mah nu bener kunut. Cek nu jadi teu kunut, nu kunut bogaan dalil, batur teu kunut ge bogaan dalil. Mana nu beleguh? Anu salat subuhna jam 4 kali 2 jam sabaraha? Nah eta nu beleguh mah nu komen teu salat. Betul? Muhammadiyah alus, NU alus, Persis alus, PUI alus. Mana? Tah nu goreng mah nu sok ngajak pasea. Betul? Naudzubillahi min. Tad ek nanya ngetes beureun pamuda. Cik tad cek ustad peda agutusan aya dangdut. Cek ustad dangdutan alus atawa goreng? Jawab ku aing teh alus. Da ditunjuk tah ieu ustad sesat teh. Nah saya ngomong sesat dan memang hiburan mah kumaha? Teu meunang atuh kitu mah haram. Make nanyakeun ka aing atuh. Kapangih meureun rek ngetes ku urang kajawab ye dengekeun ku maneh. Da memang joget teh teu haram kabeh. Pan ngais budak teu joget moal hees budak teh. Manyangais budak kieu ujang geura bobo. Janggeura sare. Hees bobo moal. Kan kudu goyang nang ning nang nang ning nang. Ieu milu bujur milu. Sok bujur teu usik da ngewa. Bobo jang. Bobo. Ngewa anggar kudu kikieuan. Hok mun komo teu usik kabeh mah. Nang ning nang nang ning meureun budak ning. Anggar kudu kieu. Hunjang budak caha. Hunjang budak caha. Cek budak teh pada aing teh budak sialin. Halo? Stin. Penting ilmu agama teh ya supaya teu nyesatkeun batur. Matak abi mah ya di kota, sok ulin mah di kota. Akur abi mah beker subuhan loba nu ditato. Sugan cenah teh, mane mantong tong ka dieu. Beda jeung urang teu di deukeutan. Da urang mah boga hate boas si eta mah leuwih pangheulana ka surga teh. Leres teu? Nu ditato teh alus ye. Lamun geus tobat punten. Ditato teh alus mun geus jadi lamun jelema ditato tobat ditarima ngan mun geus tobat tong ditato deui beuki hese atuh sia ditarima tobatna teh beuting lain tato eta teh hapur ka bentar gelap. Halo? Berarti joget teh teu kabeh har mun diukur ku ilmu matak ngarti teh ulah jang nyalahkeun batur boga ilmu teh da aya anu halal. Ibu bieu nyanyi leres kan eta teh termasuk elektron musik nama laguna lagu Arabi kapiling sholawat kade makadir teh kade. Halo? Sok lagu nu bieu menyarek ngaharamkeun cek abi mah meunang da eta mah hiburan asal ditutup dan nu dorakana mah dangdutan teh lain nyanyina oratna. Leres teh? Bener teh? Ngulam aing mah curiga kamari tos dangdutan heula ya. Leres teh? Sok tapi da kudu ditepikeun aing mah diulam teuing teu gajeun. Tanu dorakan mah coba mun ditiung kos bieu meureun aman. Leres teh sok nu ditiung mah da jogetna ge atuh diatur da boga adab. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku paling jogetna ge nu ditiung mah da apal boga ka era kikieuan paling ge. Leres itu si Lesti sok nyanyina dan geus ditiung sopan. Mengapa tak mencoba jujur pada hati tingali sok anu eta nyanyi dangdut di bulucun etana oratna ditempokkeun diiklankeun moal mungkin pan jogetna kikituan hungkul nu kitu mah beuheung ka tempo ping-ping ka tempo bujalna kadang anu ka tempo beubelah nenena ka tempo jogetna ge moal kikituan kan nu kitu mah kieu wah. Tah nu doraka teh eta murah awewe kitu teh dengekeun Muhyiddin sia teh. Karti teh PR ye jang tahun hareup wayahna we mun harita urang cenah ngulem dangdutan tuluy ditonton masyarakat
meureun kudu tanggung jawab jalma nu ngulemna sabab geus nongtonkeun oratina poe eta. Ibu-ibu pengajian anu saminggu sakali teh berarti geus percuma, da teu bisa dakwah, da teu bisa nyare. Pak teh aya dalil nyeta budak ayeuna mah kudu dituturkeun ge ai geus apal mah tong ngahajak. Halo guys. Geus aing balik geus dipegat ya geus. Berarti ilmu mah moal nyesat. Penting ilmu teh pake mardudatun latuk balu ibadah teu make ilmu ditolak teu ditarima. Ulah sok sagala diharamkeun dalam ayeuna joget haram ulah kitu teuing atuh sok sagala da geuningan tukang karedok ge teu joget mah anu meuli. Manya tukang karedok kieu sabaraheun karedokna. Marebueun da goan ku sia teu bisa. Biwir kudu someah, leungeun teh kudu tanagaan, goyangkeun bujur milu. Kan goyang beuri teh. Manya bujur teu usik. Aca bari meser karedok. Antosannya teu bisa kudu kieu anger. Aca cabena 3 siki atawa nepi 3 karung. Antosannya engke nu diladan di talian ku karet, nu teu diladan di talian ku rante. Joget eta mah ibad. Matak penting yeuh ngarti ilmu agama teh lain rek jang jadi ustad supaya urang bisa apal mana nu halal nu haram. Jelema bodoh mari pukus aya jelema ngomong kieu, "Ustad, hari kiamat sekolah agama pere teh?" Bingung aing ngajawabna. Ujang ke sekolah agama mah pas kiamat teh sekolah agama pere, da ustad ge kojor. Langsung budak ustad atuh sia mah kenanya kitu ka aing. Tad teu kaharti cek aing mah Islam teh. Nah, sia teu kaharti. Sok da Islam teh cek aing mah ribet. Naon bang ribet? Sok we buktikeun kapan mun hitu teh tad kudu wudu, tah nu di kumana teh beungeut teu bujur. Kuduna mah atuh tah nu kudu mah teh bujur. Teu kaharti balikeun ku aing ari sia mun bekok nu era beungeut atawa bujur. Beungeut tadi mah taksa tamasan beungeut sia bari wudu. Hese tong melongkeun era aing. Tah ieu mah orang dia mah sopan cek abi mah. Mendingan kitu abi paling teresep foto abi dipang-pangkeun di dieu. Da isukan pan pake moe pare ku si eta mah. Lanjut ya teh lanjut. Sok buka hatena kan abi teh kudu ngadawan pamuda meureun ka ibu mah rada teu pantes abi budak keneh umur 30 tahun are 30 ka handap mah sugan balik ti dieu teh jadi aya pangajian pamuda saminggu sakali poe malam Jumaah amin cenah geus aya ustad alhamdulillah tinggal atuh tamahan istiqomah nu lain ajakan leres teu ulah nepikeun ka kikieuan teh pas Agustusan we hungkul da cek abi mangalicik Agustusan turun ka jalan mentan duit ari waktu mulu dan eueuh ari kitu nabi lain pahlawan sia teh sing era da moal disapaatan ku jelema anu biasa. Naon we jarempling kalem atuh bolong si eta ka aing si eta. Ka aing geus moal galak aing lungu aya mah. Nabi ge pahlawan eta geus puguh. Nabi nu lain teu sanggupeun nyapaatan. Kur hiji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi meureun mentaan tah duit si jalan bade naon? Bade muludan pantes. Lain kur Agustusan hungkul. Halo guys. Kunaon urang teh bakal maot teh nu bakal ditinggal teh ari maneh ibadah make ilmu teh sedengkeun pan maot mah ngadodoho teu bisa kitu mah nya si eta maot karek jeung urang ulin bieu lohor mah nya maot teu aneh nu aneh mah ayeuna maot isuk ulin buka hatena tuh nu itu tuh pamuda itu tuh nu keur caralik buka hatena sok sing alakur tong aya papasea karena ngaji mah bring kabeh kos abi enget kene barisa ke dina komunitas aya jelema miluan subuhna berjamaah tapi pas jam 2 laporan tad kumaha urang teh jadi milu cenah ieu teh ya ustad daerah cenah geus kabawa dibawa tapi jam 2 bieu mabok bae sok salat sanajan dina hadi tadi salat nu penting mah urang ningalikeun ulah sok dijauhan da urang teh hakikatna mah sarua betul awas geus maot mah hanyakal asadun nasi hasrotan yaumal kiamati rojulun amkanau tolabul ilmi palam yatlubu pangnalangsana engke di poe kiamat teh jelema nu dibere kesempatan jang ngaji kalah ka teu ngaji eta teh bakal ceurik tuluy-tuluyan hanyakal hayang balik di ke alam dunia hoyong kitu ngaji ontohon. Halo guys
hari maot teh jika kana tangkal awi nuar nu kolot pantes tuar, nuar nu ngora pantes, meureun nu maot ge kitu maneh ngora keneh lah tuar ceuk maneh kolot tuar, mumpung urang dibere nyawa da teu apal maot mah leres teu. Allah karim sok buka ketua pemuda teh sing babari tong digalakan yap urang keune nu galak nama yap euy wangariung keune Pak Ustad ngaji nama da apa pemuda mah paling teresep ngajina lila ngajina mah kudu 10 menit ngobrolna si eta mah yang 5 jam kudu kitu ka pemuda mah aslina maju ieu teh ulah kota tapi kali eusian nu kadenge teh Tasik teh geus bohong kota santri teh geng motor ayeuna leres teh. Naudzubillahi min bangkit ya anak urang ulah jadi korban selanjutnya maka pendidikan pada maghrib ajengan eta leuwih utama komo daerah dia mah terhormat amin ya Allah ya robbal ya Allah dituar maneh ngora kene maot mah nyakal urang teu ibadah teu bisa komo geus golot mah da geus pantes eta mah da geus bau hangru da geuning awi ngora ge dituar pan manfaat dipakai iwung dibikeun ke orang Jakarta pas lebaran ini apa ini adalah iwung wah iwung ini enak sekali ya iwung itu apa iwung itu bambu muda wah bambu muda juga enak apalagi bambu tua hakan taraje kusia atuh hakan saya udah ngomong jinjil mah belet mah tuh ya kumata da tuh budak abi ieu mun dipasantrenkeun hade komo dipasantrenkeun mah budug tong sieun da urang ge budug mah belah dia teh di Manon Jaya teh 8 tahun setengah abi teh buduk teh teureun-eureun ayeuna ge ngadahar lauk atuh deui komo mun pas subuh geuning tararere jreng tararere ripuh pokona da cek ajengan ge buduk ge terhormat buduk ge barok aca sisa buduk barok santri mah aya kelebihanana sok kaon kelebihanana punten mitoha cerewet pan tinggal di ruqyah satutungna boleh punya Android ngantong poho kamas boleh punya HP merek cepopon teh boleh iPhone ngan kana ngaji tong monot ulah imah arek sare HP hudang sare arek ngising beres modal omes ya teh HP iraha omehna tuh da kolot anu dijajah mah ku duit jang godaina mah jang tuh kudu masantren sakola sing luhur teangan ijazah mane S1 anu luar biasa gawe geus meunang UMR 4 juta mah di Bandung meureun mamah teh teu berat teuing ngabiaya anu bungsu sabab manehna geus beungar nu cikal cik atuh pangabiayaan ke nu bungsu berarti nyakolakeun budak teh lain sina kudu soleh sina kudu mulang tarima kolot kitu mah tah sedengkeun lolobana kolot teh kitu mana kolot nu hade ujang sakolanya tapi kudu calik di pasantren hade kolot gitu teh halo guys kunaon jarempling sabab jarang nu masantren urang dia lanjut beda aya ka aing situ mah ka aing beda lanjut eta lanjut wah teu bangga ye kunaon urang budak kudu dipasantrenkeun kudu ngaji pada maghrib meh bisa ngaji Al-Quran dalamun urang maot manu tahlil 7 poe eta mah dibere besek daratang teh besekna eueuh moal anu ngaduakeun deui tapi anak bakal ngaduakeun unggal poe amin cenatan pirage maca yasin pan teu make tajwid mah kalah berat ka inungna da aya nu maca yasin urusuana tuh ge wajal mim baini adim sedang mobil pim sedang nah cek aing teh sedeng-sedeng sih tad budak abi mah teu masantren ge beunghar yeuh di dieu tatona gambar termos belah dia gambar cukil belah dia gambar suluh oh atuh hade bu mana budakna tanya ari ujang osok sakola mah masantren henteu aya rukun Islam sabaraha hiji nya 5 naon hijina Muharram Safar Mulud hoyong teu ibu kadu budak kitu alim maka budak teh sakolana kudu pinter ngajina ge kudu ngarti teu cukup pinter ngaji mah ngarti bari di amal salatullah Allah Allah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bil ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak ibu nanya kabi ari ustad baheula kumaha masantren tah jawabanana teh 100% kapaksa. Moal aya nu hayang lapar ibadah lapar masantren hoream kabeh ditaros kupun bapak masantren artinya minggu hareup da geus tamat sakola teh moal pan bapak ge bisa ngaji geus we ka apa ka kupingeun kupun biang naon cenah apa budak teh moal masantren budak teh cek mamah da galak pun biang moal di aku anak ku mamah mah tungkul eta urang berarti aing dihapus tina kakak ya. Ibu itu menang maksa jadi wajar budak kapaksa da kuncina masantren mah lain aya di anak kumaha kuat inung bapak contoh kieu ya budak teh budug di pasantren nelpon maaf itu kumaha teh budug di pasantren bae totol cek inungna teh ulah milu ceuri ka teh ujang teh budug atuh belang atuh jika toke ujang teh mohon mamanya budak teh beki jebi kuduna kumaha kieu ya ma biteu budug kumaha ujang sing kuat yeuh ame di aku santri sok sing yakin damang daripada di bumi ujang teh sok bakal disesalan we ku mama jeung bapa sok sing junun ngajina sing nepikeun ka kabuka naon nepi ka hayang ku ujang budak teh nu cerik teh jadi eureun da kolotna kuat nyatu mah tapi lamun dua-duana lebay mama abi teh kirang jajan atuh kalaparan kamari teh nya komo urang mah baheula hese nelpon da jarang HP atuh keur da aya HP cinit-nit teh mulai-mulana teh 2000 22 ka pamayang hese nelpon teh da baheula rajin boga HP teh anu heureul ya atuh cit aiga dieu ai nu eta geuning anu ngok nu eta geuning ibu ieu teh kapaksa jadi budak teh memang wayahna jika nu ngewa padahalnya ngan urang memang aya carana tong dipaksa teuing gawat ulah carana teh budak ti leuletik keneh bawa ulin ka pasan jadi geus teu reuwas ibu budak 5 eueuh nu masantren hiji-hiji acan maot rek saha nu ngaduakeun nu nalkinan rek saha bapak inung cenah tuh dijawab ku si Muhyiddin mah bapak nah. Pan aing teh nanya teh bapak nu maot mah nya bapak kirup deui hese jeung barudak genji mah urang nanya ka kulon si eta mah kawetan nah da ieu teh weurelang layangan nu kieu teh nah, halo guys kartos itu nggak teh hayang merdeka mah sok omean adab omean ilmu aman da ieu HP mah buca abi malin ujian kumaha makena we HP mah da manfaat HP ge sok HP da di upin-ipin teh aya abatasa leres teh sok si upin alif ba ta sa jim ha ho diturutan lip ba ca ha ha cek budak orok manfaat si upin si ipin ngomong karena kipas gini cek karos teh gini muka apa tuh upin tak macam tuh tong gitu upin asup angin cek budak teh mama tinggalin na YouTube upin di seselan ulah karena kipas ujang teh kayak gitu bisi huntu karena baling-baling kipas kan nempo HP teh jadi manfaat luar biasa cabi mah alus film upin atau yo film nu alus teh nanu kana sepeda ngapung teh Sipa HD naon sababna si Sipa dina YouTube nyontoan nolongan batur pan panyakit urang mah aya nu tabrakan teh ditolongan di video hai guys polonya lihat guys ya tingali si Sipa leutik keneh geus nulungan batur leres teu cek si Sipa teh jangan panggil aku anak bagong paman ngan film eta teh keheul aing makasih ladusing aing kunaonnya si eta mengajedog wae nya da polisi di urang mah teu kitu kabeh ngan aya sawaren gitu tuh cicing we si eta mah geus katewak penjahat karek datang keheul aing dah karunya nya matak gore apa sok ngareret sajam urang
tah nu ulah mah ye anu jeung beruang teh naon ye bu ulah bayangkeun budak ditah bangor jeung beruang jeung kan ulah eta teh ye budak leutik mah sok ibu budak ulin jeung beruang bisi budak teh mama abi yang ditangkap ku beruang juga marsa pan aslina mah beruang teh galak goreng cabi mah film eta teh ngajarkeun bangor budak cunihin laras teh tah nu goreng teh aya deui tah nu jiga teu goreng padahal goreng naon teh nu kartun doma teh naon sound the ship ulah melong sound the ship pego budak teh sabab sound the ship teh ngomong paling sorana sound the ship hiji dua tilu be eta tara kurang titil eta be da budak teh umur 6 tahun teh bisa ngomong kayak gitu aja jang ka masjid mau bere duit bejakeun ka bapa maneh salah pendidik Allah lamun inget kana eta mah da insyaallah ustad ngomong mah babari nah make ngomong babari da urang mah diamalkeun abi mah buya lain kelas genep budak teh budak abi teh nu kahiji teh umurna 8 tahun rumah tangga 10 tahun 8 tahun di mana masa geus dipasantrenkeun ti kelas hiji SD kene di Ciamis unggal bulan teh 4 jam ti pamayang ka ditu ka Ciamis di Miftah Huda 2 Bayasari pimpinan teh nu dina TikTok viral Haji Agus di kaditukeun geus 3 tahun aya nu ngomong tatangga tega ustad leutik kere di pasantren balikeun ku aing teh leuwih tega budak maneh main game online teu bisa ikro hiji-hiji acan repe digitukeun mah budak urang mah geus juz 28 dan nalarna teh 30 alhamdulillah teu kudu ieu paling kur neangan biaya we teu kudu ngadidik budak teh geus pinter geus juara geus halus jeung tara kieu janji tara nyebut unyang anjing tinggal neangan duit mata ka dieu teh jangan teran budak dikumpulkeun eta ge mun dibere eta ge da pedah telat cenah dikurangan nyeri hate biaya ngawe Gusti halo ieu teh moal keheul ieu teh dicarekan wae pemuda moal nyeri hate ieu teh PR Pak kanggo paajengan kayak sampaikan deui dan utama maajengan di uing masa lewat atuh tak teh sampaikan carana teh emang kitu pemuda mah ngajina teh tong lila 10 menit haig manehna tanya sok boga masalah naon eta bakal mudah kabeh kumaha we abi teh diputus ye mata kita kecajengan teh ke neneng sing kuat buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain cek ustad teh kan orang teh bener cek ustad ditulikeun kuku halo Allah ya kudu berjuang kabeh capek mah capek leres teh abi boga santri alumni cek urang teh ngahodim 2 tahun engke digawe ditunjukkeun moal bade ti ayeuna naon sih daina teh nganggur teleponan ka urang teu bener cek aa kudu ngahodim lah abi teh ayeuna teh geus 4 bulan teu meunang gawe ye da anger ilmu ge kudu diajar diamalkeun ulah kakarek meunang hayang halik da geus mampu ieu anger ngobrol ka paung teh hese urang ge ieu kikieuan teh jam terbang da baheula mah hese pas anyar di pidato menyebut wabillahi taufik wal hidayah bola nyebut kadat ge bola mah kadut jam terbang ti 15 tahun pidato geus diulang mah Pak ayeuna geus 30 geus 16 tahun alhamdulillah ceurik mah wajar ceurik mah bola ge dipasang tah urang teh kieu ye nempoan lampu karek anyar sapoe sugan teh aing mah masantren teh ngajina teh subuh we jiga di lemur jeung magrib boro-boro unggal poe pan hampir jam 7 jam 8 jam 9 nepikeun ka ieu tuluy we eta teh ngaji di Manon Jaya mah eta ceurik pas magrib APP nempo lampu nyawa inget ka inung hayang ka mama hayang uwi lamun keur ceurik geuning nu pernah masantren mangalaman urang teh keur ceurik hek disamat ku nu gede beuki tarik jebleh teh kunaon hayang balik repeh diciwit ku repeh diciwit ku udah nyeri urang teh ceurik nu ditahan teh inget deui lawang iman teu repeh jadi lamun ceurik masantren wajar betul ibu boga didikan agama halo
bakal halus buka salaki teh mun boga ada boga ilmu mah pernah masantren pernah ngaji teu eureun atuh pengajian mingonan boga bakal halus. Malam naon ayeuna? Bener si Muhyiddin mah geus weureuy. Halo. Lucu budak ya sing jadi kiai amin. Ya punten. Tapi da kudu aya nu kitu teh aya. Nu seuri wae aya anu jiga nu ka urang teh sinis aya nu teu seuri tadi aya di tengah pang tukang aya. Aya. Aya wa tiungna teh rada poek teh aya lah aya. Tah ieu nama keur seuri mah da kasiniran. Lanjut. Teruskan. Coba mun ibu pernah masantren apal ilmu agama meureun ka salaki teh bakal halus, bakal merdeka rumah tangga teh. Bahasa bakal halus apa? Hoyong mamam, hoyong memem. Lain jorang ka salaki mah ibadah leres teh. Spanduk hok amparkeun lamun dina pada teu boga karpet mun sare nyikat huntu sing bersih huntu teh. Dina dicarekan tadi nak tuyun malah mun sare teh nyikat gigi hareup saya teh dia cium teh ku salaki teh mun seungit muah ieu marek sare da kalangakan seblak dicium teh cikurna huntu make baju ece kumaha dina tuyun penjelasan Syekh Al Ilham kamari kudu seksi hareupeun salaki teh malam Jumat teh sambut suami dengan senyuman bahagia kudu make baju nu juga puring sangu geuning nu carang sama kieu keun bae beuteung busekel apa ka dieu tenenene hareupeun can salaki teh balik salat isya teh mama kumetap neulem ieu mah hareupeun salaki sia teh bakal mau sisir kerep dipake mama geuat bapak geus buka calana kelak kuar can turun kabeh sia teh dagoan we sia teh calana deui. Bu, mun boga ilmu mah bakal merdeka ibu teh. Leres teh. Punten. Ibu, Bu, halo. Geus seurina geus. Halo guys, halo. Ternyata sagelas cai dibikeun ka salaki ajengan nerangkeun we. Kumaha cenah? Akur jeung 100 rakaat salat sunat. 2 gelas 200 rakaat. Hayang loba bikeun jeung toron-toron. Halo. Stino Agung lamun kitu mah bakal betah da bakal ngeunah nyandang ngeunah nyanding ngeunah teuing lain urang eta ya Allah berarti ilmu teh matak alus abi geus rumah tangga salaki ngadidik anak bisa sabab abina ge baheula bisa penting ilmu teh cukup jago selfie wae lares teu. Halo guys meureun betah mun inget kana eta mah ya Allah punten ibu ajengan sok nerangkeun pasti ibu apa jawabanna ibu cium salaki teh dan nyium salaki teh jiga nyium eta apal geuning ngan hese ngamal komo na kudu lijen mah sakali nyium 70 dosa murag sakali ngecorok teh komo 2 kali berarti 140 3 kali nyium 210 balik ti dieu assalamualaikum misalnya Pak buka panto aya naon mah ari bapak teu ngaji Agustusan pan bapak jadwal nguseup di wahangan lain Pak ieu teh bieu ustad make baju oren eta teh hideung-hideung kitu yeuh asal ada kahatean kumaha mah cenah Pak mun salaki nyium teh urang salaki nyium atau urang nyium ka salaki eta teh 70 dosa murag salakina langsung ngomong we mah nyium aing yeuh atuh langsung cenah beu atuh emak olab salakina tos ngahakan jengkol atau nyium ari boga ilmu mah bakal merdeka rumah tangga ge leres teu bapak boga ilmu bakal merdeka moal curak carek ka pamajikan leres teu da sok teu ngeunah bumun kieu mah aya duit kamari beaknya teu ngeunah teh ongko dibikeun tapi ditanyakeun boting memang bayarin loba yeuh bapak-bapak dengekeun sing merdeka hirup teh ulah sok goreng wae hate teh dijajah taku goreng sangka punten ieu PR jang sarea memang neangan duit hese ngatur duit leuwih hese aduh asa dibela ku aing heueuh halo guys coba lamun dibuka hatena bakal cager mama nuju naon ieu Pak abi teh nuju ieu we nuju gegero manis soleha betah manis soleha sakitu kata-kata teh ngeunah leres teu coba salah kitu teh maker naon keur gegero we aki ya sia teh gegero keneh naon atuh sia teh gawe teh atuh pada kumaha budak ieu ya batu geus segala beres
atuh da awe mah pagaweanana tapakna can ngepel nyeuseul budak di tengah imah diucutkeun di kamar encan budak kudu ngagero can ngamanian budak budak teh nu hiji deui lehoan dan lain sebagainya can kudu masak datang salaki nu pagaweana sarupa ti pasar ngomong kieu ngeunah teu tengeunah ibarat keur modal dikecerik. Halo coba mun salakina mama nuju naon ieu gehu kanggo mama ti pasar malam ibu teh teu menta gehu ngan salaki sadar sorangan bahagia teu apa mani kitu mama mah da emang geulis jadi emut wae kana wajah mama nya geges nini eta da bungaan musik cing teh era aki teh era bohong anger hatena mah deng tang tang dang 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 tang tang dang 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 tumpakan bae anger. Mama nuju naon iya apa nuju ngagoreng ieu we kanggo apa nyampakeun mamah mah da solehah mani bager dikitukeun da eureun keur ngagorengna kabi kushi kabi gaung wah pan salakina ti dieu kan romantis di mata lu asal loba kemang apa dansa di mata tuhi tu jannat meri tuhi mirajun puterkeun pamajikan teh kade labu tuhi caya tuhi apeuna banaya are cukucna janume bate isnahi janu cium muah tujuh merah bedi ketahe dijamin gelo sakeluarga teh tad penting gitu ilmu ya salaki ayeuna mah naonnya asa najiga geus biasa salaki ngabunuh pamajikanna mah geus teh nu terakhir di Bekasi teh Allah karim teu pira masalah da aya mah tak salaki teh cik mun lamun kalepasan geuat urang teh men tampura da kuncina rumah tangga mah sabeurna mah kudu loba ngelean salaki heup laras teh da aya panu kitu mah di mana di bumi Pak aya duit nu kamari anu 5 juta kamana pakan seep saminggu seep ya urang masa juta teh sabulan rokok jeung sarupa dahar ari main dipake naon dia aing teh bangsa teh gara-gara mana teh keur mitoh mana ngomongkeun pacarkeun aing suka siapa pieu omongan wae adi mana lanceuk mana ngomongkeun pacarkeun aing teh bere duit aing mah teu hayang sabenerna mah hirup kieu teh ngan sia sok meakan duit aing teh korban gara-gara mana tiba lagi rumah tangga teh anggar teh aing teh diomongkeun anak mana begang gara-gara sia geus teu hayang aing rumah tangga kieu teh aing tiba lagi pieu omongan wae aing teu hayang sabenerna harapan mana tetangga teh ngomong pacarkeun aing teh salingkuh pada bea duit ku sia geus ku aing mah ceraikeun wah as pamajikanana bedegong soal gitu. Mudah-mudahan koncina hayang merdeka teh alaikum bimujalasatil ulama tong ngajauhan para ulama kumaha hiji omean adab dua omean ilmu mending kene kasarnya nanti nita hade daripada lemes nita maksiat yeuh teu kabeh nu kasar goreng teu kabeh nu lemes alus laras gitu kasarna parudan merekene manfaat lemesna lukut matak ti soledad contoh yeuh jang ka masjid moal ka masjid moal dibere jajan ku mama cek urang mah alus kene kitu daripada kieu ujang netepan heula nya ketos netepan main HP deui aduh kemerdeka mudah-mudahan nu dua ieu sing jadi bekal amin cekaplah engke doa mah ku para kiai da abi mah soalna bari heureuy pidatona bari diapunten dosa abi moal mudah-mudahan ibu budak nu heuras jadi soleh kenging rizki nu teu disangka-sangka amin mudah-mudahan aya manfaatna Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratain waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina patafat minuhul buduru
misla husnik mara'aina qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fi yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti ka sawargi Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika amin ya Allah ya Rabbal hapunten abi ibunya bilih bahasana awon bari diapunten ibu mudah-mudahan sing sehat lahir batin amin anu gaduh panyawat di bumi engal didamangkeun lamun teu damangna repot mudah-mudahan kembang maotna sing husnul khotimah sakitu nu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna kutumayang dina ari-ari abirek balik ka pamayang kade bere adrahi aya cemae jeung ceuiis pidato sakitu wae sabab parasmanan geus tiis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.